Pikir-pikir nanti mau minggu nih. Ya, aduh, paingan. Majikan orang ngacat wae kumaha we lo dong pas bulan puasa dengan gitu bebeladagan. Untung mobil juga pena tuh Aduh. Lain pikir-pikir mau masuk ke aja wae mun Pada kumaha tuh mang da uing gaduh daya sareng kegiatan kami ngatur eta budak kumaha tuh. Pikir kapan sih sarjonya? Paling budak eta mah ieu tuh naon Facebookan. Ninggalin profil awe batur geun beureun nungan pamuntahna sugan-sugan gitu. Supaya wae. Teu apa? Salah. Dipasihan isim ku aki kartalim teh urang bakan jati nyawa teu. Iya, sok bingung orang minta pendapat ente beuh. Si Sarjo naon masalahna coba ada dina banget mah teu minjem deui budak teh. Budak teh rada sulang-seling siasa komik meureun Mang euy. Jadi kumanya diatur teh. Jika berarti ketika gedang itu sih mah. Jadi wajeng ku tangkal langsung gitu dah. Oke sih. Eta budak teh diperhatikan ngomong lagi asa ngacapruk gitu bener mah. Bener anjing teh lah masih teh piraku. Entong dibawa ajak ngomong si goblok teh. Piraku. Coba teh main. Bisa dalam kembali gayung anjing. Mal mungkin. Gayung mah jangan basahana paling 7 meter sabun ka warung Bimae. Jeung nganyuk eta mah. Mungkin Jip. Mana celing kieu euy. Aya malah ngomongkan urang ieu mah ya. Bae we lah. Bagus. Kuripu. Gusti itu mah aku. Gitu. Boy. Wow. Empret. di kuduan. Hayu. Oke, hayu. Hayu ah, buru tinggi. Hayu ah. Cepung serangan. Rasa sekomik yang udah. Biasa orang pada teh malam minggu. Tuh, nek apa juga bebek. Well, ini tidak sih kau well. Sedang pernah Kan sudah apa? Orang ipan aja nek mandi atuh. Nek mandi. Ini masih emang ya? Goblok saya kalau nambut.